hajian kawiji kelas genep C bade ngadugikeun dongeng anu judulna Lutung Kasarung. Dina zaman kapungkur ditatar Pasundan aya hiji kerajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Namina nyaeta Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung ngagaduhan dua anak awewe anu geulis namina Purbararang sarta Adina Purbasari. Dina wancing ngadeukeutan akhir hayatna, Raya Prabu Tapak Agung nunjuk Purbasari putri bungsuna pikeun ngagentosan jabatana. Purbararang nu mangrupakeun kakana Purbasari manehna henteu satuju adina diangkat ngagantikeun bapana. Kusabab sirik Purbararang teras ngagaduhan niat jore ka Purbasari. Manehna manggihan saurang nini sihir kanggo nyilakakeun Purbasari. Nini sihir eta nyieun Purbasari kulitna barobah jadi totol-totol hideung. Santos kitu Purbararang janten gaduh alesan kanggo ngusir adina. Saterusna manehna nitah saurang patih kanggo ngaasingkeun Purbasari. Salila di leuweung Purbasari ngagaduhan saeurerencangan nu mangrupakeun sasatuan anu balalager ka manehna. Di antara sasatuan aya hiji monyet anu buluan hideung nu misterius. Namina nyaeta Lutung Kasarung. Nanging monyet eta nu manawi paling perhatian ke Purbasari. Lutung Kasarung terus ngahibur Purbasari. Masihan kekembangan anu endah sarta buah-buahan. Enjing poena Lutung Kasarung manggihan Purbasari sarta nitah Purbasari ibak di telaga nu caina ngandung ubar. Telami saenggeus manehna nyeburkeun awakna, kulitna barobah jadi bersih sarta geulis sapertos harita deui. Tina watos lain di kerajaan, Purbararang mutuskeun bade ningali adina nu aya di leuweung. Manehna bangkat sareng tunanganna Indrajaya sarta para pangawalna. Satepina di leuweung Purbararang manggihan adina si Purbasari. Purbararang teu percaya ningali adina biasa jadi geulis deui kos harita. Purbararang embungan eleh teras anjeunna ngajak Purbasari nitah ngadu papanjang-panjang buuk. Nah pas ditingali Purbasari malah nu leuwih panjang ti Purbararang. Kajian ayeuna abdi eleh nanging ayeuna hayu urang paganteng-ganteng tunangan. Tah ieu tunangan abdi saur Purbararang sabari nyamperkeun ka Indrajaya. Purbasari mimitina gelisah dalantaran kabingungan. Akhirna Purbasari narik panangan Lutung Kasarung. Dina wanci eta oge Lutung Kasarung teras geura samedi sakedap sarta lumangsung jadi lalaki anu ganteng kacidaan. Leuwih-leuwih ganteng ti Indrajaya. Sadaya nu aya di dinya rewasen ningali kajadian eta. Purbararang akhirna ngaku kaelehanana sarta minta maaf pikeun kalepatan salila ieu ka Purbasari. Purbasari anu bager langsung ngahampurakeun sagala kesalahana kakana Purbararang saenggeus kajadian eta. Akhirna maranehna sadaya balik ka karajaan. Purbasari akhirna jadi seorang ratu direndengan ku saurang lalaki idamana. Lalaki eta teu lain anu salila ieu ngaturan Purbasari salami di leuweung nyaeta Lutung